Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kumadama, ini kuring Cirati Sendes, sekarang saya di Majalaya ya. Nuju naon? Tah, nuju ninggal tatanan tarum ya, di bumina Pak Asep Jatika, di kebona Pak Asep Jatika, antarasan uke pasumpinan Kang Yadi di Banjar anu memproduksi tarum areng. Coba tinggal ini ternyata cara ngabudidayakeun teh mendingan nganggo paranggon seperti ieu. Jadi henteu dilanyakeun di handap tapi nganggo turus supaya lurus ngareuy dina tuturusan eta. Nah, pas bisa dia itu teh kawitna saurna tina 3 atau 4 polybag gitu ya. Margi saya meunang udara di dia cocok sareng Kang Asep narajin juga ieu tarum ngajabreg ngaramat ya ngarimbun deui ya. Tur ieu teh mangrupi naon namina teh kekayaan anu biasa diproduksi ya keur ngahasilkeun kontribusi ka urang. Kami diolah lajeng diical keur kenging kauntungan ka urang. Tarum areng ya, tarum janten ternyata seueur pisan gitu bisa kuring urang teh banda budaya urang, banda urang ya anu urang teh katiten terang kumaha bebepatanana ya teu kapungkur atas manfaatkeun ya rupi-rupi manfaatna itu urang buat di handap sareng aya di masyarakat juga ya ayeuna abdi aya di handapkeun ranggon pepanggongan kanggo nurusanan tarum areng. Kabayangnya tinggal itu dina bibit anu sakieu sakawis aya sabarang 20 acan nanging lainna tos janten ngabadeg disebut tur tiasa dimanfaatkeun. Oke urang wawancara sareng Kang Yadi urang Banjar anu anjeunna pengrajin tarum areng. Ternyata saurna sakilo pasta anu dihasilkeun dina tarum areng dan harga antawis 50.000 hingga 150.000 gumantung kumaha proses produsen atau permainan pasar. Janten numutkeun sirkuring menjanjikan menjanjikan gaduh prospek anu sae janten ieu lagi teu kapas seueur ngagunakeun lahan nanging paranggon unggul anu kedah dipersiapkan. Kami teu hoyong ngalayah di natana. Enak urang tinggal pe dieu aya tarum anu geus kembangan. Geus kembangan. Dia numutkeun ketua paman kembang tarum sesah ditimukeunana tapi di dieu di pertanian Pak Asep Jatika di Majalaya katawis tarum atus kembangan terus ternyata kemana ge seungit lajeng ngabuktoskeun hasil dokumentasi tulisan urang Walanda anu saurna dina kincup tarum teh aya 5 lambar atau napi 5 kelopak tak ieu teh leres 5 tuh ya seueur seungit deh seungit seperti seungit nya Anas Malati tapi siga kamuning gitu seungitnya tah tinggali kembangna ini rada carang peristiwa fenomena anu carang gitu nya tarum kembangan bagi itu aya kembangna endah oke leutik tapi endah gitu nya seungit deh salami ieu tarum da acan kantos ya aya tarum anu kembangan tadi dia mah margi banginten tos lami tos terjadi penyerbukan akhirnya kembangan jadi ya hiji flora Sunda nu dianggap
Mangga Flora Sunda. Margi tadi teh tali sarang ke nami kerajaan, nami walungan. Di anggo produknya ku masyarakat kanggo pewarna sareng saresankeun. Janten kalintang berhargana ya, lagi terus janten banda budaya. Kurang terasa apa itu? Proses pengambilan bibit atau bahan stek untuk pembudidayaan tarum ari, dipilih batang-batang yang tua, yang sudah agak putih, itu yang sudah siap kita jadikan bibit. Ini teh pohon sekitar usia berapa ini teh, Kang Yadi? 3 tahun. 3 tahun. Ini nanti ya bisa dipotong beberapa bagian. Ini bunga dari pohon tarum itu sendiri. Sesuai dalam literasi terdekat bahwa bunga ini memiliki 5 kelopak yang ternyata terbukti, dan bunga ini keluar dalam usia pohon lebih dari 2,5 tahun, kisaran 3 tahunan. Ini keluar, ini bunganya banyak di sebelah sini, bisa dilihat. Kondisi bunga yang sudah lebih tua dan mulai rontok juga ada. Ini batang bunga yang sudah mulai rontok menyelesaikan akhir. Nah, ini udah beberapa kali proses perontokan. Bunganya kecil tapi memiliki harum yang khas juga. Harumnya lebih mendekati kenanga. Ini merupakan tempat pertama mungkin yang akan dilakukan proses fabrikasi atau industrialisasi pasta tarum ari. Tempat ini milikannya bernama Kang Asep Jatika. Dia kelahiran dari tahun 76. Sekarang itu sekitar usianya 46 tahun. Dia sudah 3 tahun membudidaya tarum ari dengan metode seperti ini. Kalau istilah Sundana di paranggonan. Ini paranggon. Tina sabaraha bibit kinten-kinten aja teh. Berawal Kang Asep itu hanya dari 3 pohon dengan ukuran tinggi sekitar 40 cm. 40 cm diambil dari Banjar. Nah, dari Banjar, dikirim dari Banjar. Dan beliau budidaya sendiri, beliau dengan kerajinannya. Hari ini yang dimilikinya itu hanya sekitaran 100 juga belum sampai sebetulnya. 100 pohon juga belum sampai. Paling saja sekitar kurang lebih 100 pohon. Nah, hari ini kumaha ini Kang? Nah, ini bibit yang dari Banjar. Mangga sama teman-teman Parman. Ayo juga ini indukan yang paling awal. Apa yang kedua ini stekan yang berikutnya. Oh.